Satu lawan terlalu banyak, 1000 kawan masih kurang. Sigano batu aja, eta aja rupa patah. Tapi cek orang mah teu gitu guys. Cek orang mah kawan mah mending saeutik tapi berkualitas daripada 1000 kawan ngan saukur meakeun udun. Benar teu? Da bangkar atuh anjir kaang nage nya. Mata geus guys. Teu kudu berkah itu ka dieu pencitraan supaya loba kawan. Anu penting mah cek orang malobaan we karyawan. Karena di saat geus loba karyawan, lawan ge sawan ngalawan urang. Ya guys. Gitu meureun ti Kang Brad malah. Ya, selamat berjuang dina kahirupan kawan. Keun we lah da silaturahmi mah. Bakal aman lamun urang geus loba karyawan. Salam.